Aduh. Bray, kenaon Naon sudah seri Ai didinya kunaon, Bray? Jember duduk kitu tepan. jadi kieu urang teh sok dicarekan ku pamajikan gara-gara maneh sok so sweet gitu tah ka pamajikan teh asal keluar arek gawe maneh masuk nyium tarang pamajikan maneh tah tidinya urang teh arek izin atuh ka maneh ame urang sarua bisa so sweet. Izin, Bray. Ini siga kasawa ya tuh didinya mah. Keun, Bray, kalem we teu kudu izin jeung saya mah. Gampang lah. Alah Gusti alhamdulillahirabbil alamin boga balad teh sia-sia Gusti ieu anu silih asuh silih asih silih asaan ji ieu balad the best pokona mah anu saena hatur nuhun ji. Hehe atuh, Bray. Siga kasawa nya atuh kan orang mah kudu silih asuh, silih asih, silih asuh. Jol asaan. Aya ge asah, Bray. Maksudna naon eta? Dele itu kan tadi nges bebeja ka didinya haji urang teh dititah ku pamajikan teh ameh urang teh so sweet kos maneh jeung pamajikan saban isuk teh nyium tarang pamajikan maneh tah ameh disebut so sweet teh urang kudu kitu isuk-isuk urang teh ka manehnya saban isuk teh nyium tarang pamajikan maneh ji kitu siap besok Wah. Yo, kupingkeun oseng areuy. Yo, maksud pamajikan didinya teh turutan urang jeung pamajikan urang didinya teh mun misalkeun teh tiap erek gawe nya keluar sun tarang pamajikan maneh cium. Make jol erek nyium pamajikan urang didinya mah nyar-nyar wae. lain nyiar-nyiar ji da pikiran urang mah kitu sugan teh kudu nyium pamajikan maneh kitu ame disebut so sweet. Jadi gitu jadi ya Abdurra ji berarti orang salahnya ji. Henteu, Bray, didinya mah teu salah bener dinya mah. Bener-bener hayang dicium ku aing. Dia kurang cium. Nah jadi mana nyium orang ji. Sangit.